Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore para sahabat AIG dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dan panjang umur ya para sahabat. Oke, di sini lagi pada nongkrong sore-sore itu ya. Aduh, ngaradio itu para duit. Dek-dek. Oh ya. Kumaha Ramang, bapak-bapak, ibu-ibu? Kameramen sehat? Alhamdulillah. Syukur. Cagur. Saya tanya suara. Di mana tanya suara tak? Dia orang tiangan ya, orang tiangan. Oh, dengerin tol di jero. Sieun. Tah para sahabat, anu nyen film kamari teh ieu berijing tinggiluan sabare. Hampura aja lamun aya curug kamari. Teh Dewi, kunaon atuh teh kamari teh ceritana? Dengan keadaan tidak sengaja ya. Dan untuk para sahabat dimanapun berada, ikuti terus keseharian AIG di video AIG. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah nonton terus dan like, komen, pokoknya ya keseharian Mang Asep dibuat. Iraha. Teuing waktu tinggi seberapa bulan deui pare deui kerampak. Buat ya itu. Lan ari teh cikopi lain teh. Tah, di kopi mah. Coba ke. Mantap. Surut atuh. Anjir. Nah kieu kopi teh nya menyandang marasi mah pasti asa kopi euy. Aya marasi mah di dieu. Atau buah congkok. Aya tarasi ya. Anjay, ke tarasi mah teh. Kacau. Tuh, sahabat. Insyaallah kapan-kapan kita ngaliwet ya di sini, kita ngaduruk suluh luhurna tumpangan ku kastrol butut. Jerona. Hah? Jerona. Siki jagung. Ayo. King bancet. Wah, atuh euy. Tah urang tarik nanyakeun euy. Ka urang dieu lain ari bahasa anak Bangkong di dieu buyur apa naon? Buruy. Buyur. Sok aing antara buyur sahabat komen. Aduh. Deh naon eta? Oh. Sahabat komen buyur, buruy. Buruy. Buyur. Cek saha itu. Hah? Cek saha. Gerak Buruy. tanyakeun ke para sahabat sakira Rud. Buruy. Pakai baher, buruy. Baher lain terus budget, terus bangkong. Terus ngaji. Nu saha sih? Air cair. Oh, cai bahe di jero cenah. Anu saha nu ieu? Naon? Anu saha bae teh? Eta dinya da efek Geus urang leuh. Nah, bisa bahe kitu aing. pinu eta na bakna maksud kepenuhan Pinuhan. Oh, binuh meureun aya handapna kosong. lagi celok Saya itu. Kalau kopinya ya kerasa naon ya rasana? Ah, emang kopi naon kieu kopi teh Ya. Mang kopi mah. Emang kopi herang mau tanpa pelanggaran kopi mau diiklankeun ge. Bilih aya nu peryogi Cikopi tuh. Sorot. Itu tuh nyeruluk tuh. Tuh, ayo. Cikopi eta teh. Mancar ini. Kencing itu. Badak kitu nya. Resep tah baru dapet serek marane di dia kurang di kamera rek mah. Viral teh da. Nyarutnya? Heeh. Tereh. Kareh lah. Kamu Mang Asep di dia. Hei, Eh, wah Alah ngajak mani we ya kieu. tiris di urang mah. gede teh teh Jakarta mau ya kita. maksudnya teh tepi ka mana Mang tepi kana? Ka wadah parabot? heeh 11 hari ada saya Bisa kitu kali ngajo. tadi Murid mana teh berat kaluhur nyerutnya? Mereka handap berat kalau Mana itu berat ka mana nu pukul? Anu berat kaluhur mah nunutan sarud. Sok kieu tah tinggal gerak.
Alah. Ah, yang kanap ge. Hah? Ah, yang berat kanap. Iya. Guys. Hayang urang mah kamari ningali bapak-bapak, ningali bapak-bapak maksudna aya bapak-bapak. Da teh ningalinya urang mah kudu ge. Kieu Ngelai teu. Hah? Ngelai teu. Henteu aing ngelai mangan ku urang katajong, langsung nyuksruk manehna. Besi ngelai. Pas bapak-bapak eta liwat, pas balikeun urang na motor. Urang teh na motor, pas bapak-bapak eta urang kongkorongok langsung cengkat manehna eurewas we. Nah, pas hayam kelentuk atuh da. Em non. Hayam kulentuk nya teh. Belum. Sarana kumaha? Hah? Sarana. Dut. Pura gue ya tungtungan. Sok. Kayak bisa ditaruhnya. Ay kacau. Aku awah tungtungan. Nah, para sahabat, ieu teh di antaran itu ieu boga pamajikan, kameramen bujangan. Itu boga salaki. Kurang boga salaki. Ieu hiji. Can. Janda ya sahabat. Jantut. Bilih aya nu bade silaturahim. Tapi tang hilap hubungi AIG bisi nyasar teh tanggung jawab. Bener terus? Bisa. Ya dijemput di jalan. Kan di Sherlocknya. Nah, mau nyetong di Sherlock, dijemput dengan baik. Nah, jadi untuk para sahabat yang mau bersilaturahmi silahkan ya, asalkan kita jangan punya niat buruk dan niatnya tidak baik ya. Yang penting kita bersilaturahmi boleh. Bersahabatan mah boleh. Tuh orang mah boga babaturan enak leutik keneh. Tak kacau. Balitung bener. Balitung tah loba. Tinggi dan balitungnya. Yang ieu mejehna di sepan ya. Can. Ya. Can aya beutian. Oh iya, segede gitu Cang. Kira aku itu gede gitu. Terus gedein. Gede eta segede gitu mah. Kata namanya nanti kemarin daunan dicugar kecemur kasih orang kamu kain. Ya berat. Juga maju ketemu Ipan mah cenah eta cenah non di keluar saha tuh eta teh empur tuh aing. Justru halus dituar daunna. Gede banget. Nya teh kamar teh keur ngabersihan halaman itu anu teh geus kieu sahabat geus marala deui eta teh. Tuh. Jadi insya Allah mungkin mah para kontainer mobil dan Dewi udah gara-gara nama kontainer Waduh abah. Gede dia ya. Udah ikut-ikutan rat. nanti teh ini teh sebelum maghrib teh mau sebentar lagi mau pada pulang ibu-ibu tuh ya. Nanti ditonton videonya di YouTube-nya masing-masing agar rame. Jadi kita teh hiburan begitu, jangan terlalu kita teh ngalamun terus. Kalau nonton video pan aya ketawa-ketawa nah terus. Nah, lamun hayang leuwih hayang ketawa deui. Ulah ngeluwutnya. Bukan duit. Dia omongkeun teh mah kabeh teh mah masalah duit mah. Di seri web duit bukan duit serinya. Jadi ini teh nanti jadi ini teh sebetulnya mah tidak niat nge-vlog ya, tapi alhamdulillah maksudnya ada yang main ke sini, jadi kita tuh bikin vlog keseharian AIG. Tadinya AIG mau jalan-jalan, tapi biasalah faktor gitu apa meureun gitu nanti para sahabat. Udah aja. Can kedung deui. Nah, jadi para sahabat dimanapun berada, nanti mah kita masak kejo gitu ya. Kita masak kejo sahabat ya. Jadi masak kejonya sama Jeung nasinya gitu. 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 Urang mah kamari ieu, Rud.
Urang teh kamari teh ke Jakarta. Aya. Mawa sangu ti imah teh. Lah lain kitu maksudna teh cek urang teh arek urang marek mawa ek meuli naon teh? Ek mawa sangu ceu teh. Kak emak teh baheula kan ini. Mak ceu teh mawa sangu urang ceu teh kitu nya. Ari geus kitu teh Rud di bahanan sangu cek urang teh ku urang teh. Nah. Terus Naon itu? Lamak. Banjir di rumah ieu teh banjir hari sabab. Tah, jadi kieu Rud urang teh meuli mawa sangu ti imah teh. Pas ke Jakarta datang ke warteg. Cik urang teh, "Mbak, beli nasi. Merean sangu keneh." Semua nyocolana. Hah? Bawa ka imah. Coba dibawa ke imah jadi dua double jeung di imah. jadi nasi di sangguan gitu. Nah, gitu. Nasi bisa kuat. Arek mah urang arek ngayakeun challenge ka Teh Dewi atau ka Teh Yanti sanggup teu? Ngadahar bubur make sangu. Asal punggung bayaranna. Masalah bayaran mah urang bayar ke tukang bubur situ kejo. Iya kan, cang hayang dibayar kayak sekarang kumaha urang mah nitah wareg hayang dibayar. Buat make sangu. Nyata geus pan mah suku acarana dahar teh supaya wareg dengan make bubur gitu. Sama anu jeung sangunya, sangu seuri eta mah nyaan bener eta. Tah, aya cerita tah. Ari kita dawikeun. Ari tadina teh ngomong hayang gitu nya. Dicokot teh sabeula, da urang ge hayang. Bubur. Hayang wareg. Tambahan esan. Geus aya sahabat. Ayo kaca. Gaulang hayang seuri we tadi. Kudu jalan geus pernah. Maksud aing Jadi ini nama bubur eta sangu sangu dengan bubur. Ayo kaca. Atuh uniknya eta mah. Tapi Rud aya can geus pernah manggih can mana Rud? Bubur make cacim. Hah? Aku ya, Hah? Banyak gak masalah kan? Ya. bebas ya teman. Aya nya? Iya. Aya nya bubur make cacim. Jadi si Aturan mah bubur teh pake keju sahabat ieu mah kalajeng sangu. Kejo. kacau. Ibarat teh Sunda pas Sunda we ieu mah. Salah. Nah, nanti urang nyen canet khusus khas Sunda. Dari bahan singkong anu hiji enye, terus lantak naon teh? Kiripik, sepana, kedua aya pokona mah mah. Tilu rupa. Pokona mah katimusna. Katimus lain. Katimus nyaho teh katimus. Tah para sahabat anu nyaho katimus teh. Tuh, Bisa. Naon mimitina? Asalna sampe tuluy diparut tuluy dibungkus naon ngaranna bakecrot poho ente pan orang manu asin makanya jadi orang teh karena poho jadi nu asin. Aya tadi nanu katimus jadi pekan cerot. Saya terima katimusnya. Nah, jadi para sahabat terima kasih ya buat para sahabat dimanapun berada. Semoga yang para vlognya di sini ataupun para para bapak-bapak dan ibu-ibu di sini semoga sehat selalu. Amin ya. Dan mudah-mudahan Teh Dewi, Teh Yanti dan lain-lain di sini sehat selalu, diberikan panjang umur, diberikan rezeki ya. Semoga nah itu teh. Nanti mah kalau ada rezeki kita nguploadnya keluar. Oke, pokoknya mah kumaha barudak. Terima kasih. Karena mah mudah-mudahan pada saat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.